barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Imah Agreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring ye sareng dongeng sim kuring ti barayakita.com anuju ngreuyeuh dongeng dina judul Imah Agreng Kengeng Ce Aam Amelia. Kamari rengse seri kadua namajeng seri anu katilu. Mangga nyangakeun Imah Agreng bagian katilu. Kuring seuri tapi sanggeus dibejaan mah jujutanana maot nakirana nganung misteri manehna hookeun. Sok sisir diteuneun terus yang hareup ka kuring. Gelonya pokna nu mata kaungkap teh wah janji oplah nerekel we lantaran taya saurang ge anu tepi ka wangkid ieu curigaeun kana maot nakirana. Terus ari Sumi mantuan naon? Sumi api-api sobat kirana. Kumaha wae carana ceurik atawa kumaha paling henteu bisa ngobet katerangan ti Nyonya Adiguna. Pan Pak Adiguna teh sok panggih. Moal apaleun atulah da ngayeud wartawati teh. Terus laporan ka Jaka iraha? Engke sore Jaka ka Sumi. Embong sia sieun ngamek dia. Moal atuh da dia ge ngartieun yen pagawean wartawan mah kudu jeung wartawati. Don Yuan da maneh mah ka urang bogoh ka dia bogoh. Kuring seuri ngadenge caritaan Sumi anu teu euleum-euleum. Bari ras ka dia tangtu ngamakna teh. Lantaran kamari sore kuring alat datang. Janji nungguan di toko buku teh kasarean. Engke di ditu Sumi bakal nenyo anu rada sarap. Terus anu jangkung gede jeung awewe anu sok make kabaya Cina. Saha manehna teh? Nyeta teu nyaho. Susud ku Sumi. Teh ditu nama hayang jadi James Bond. Sumi jebi. Nya, Sumi pan partnerna mung teuing. Kanu sakieu kasepna embung. Cuma kasep ge nu batur. Manehna init bari imut kantongna nyalinang dina tak-takna. Teu lila ngaranleg mali ka kuring. Jaka, mobil urang bensinannya. Beres ceuk kuring. Sok duit 10 ribuan 5 lamar dibikeun ka manehna. Teu hese ngolo Sumi teh. Bari hate mah ratug sieun Sumi meunang bancang pakeubuh. Nu matak initna dituturkeun. Manehna mah sok make mobil kantor. Disupiran ku Mang Ono. Supir kantor khusus keur nganterkeun Suminar wartawati anu pangwanianana. Kawasna lancar Suminar mah dan teu hese beleke henteu ditanya naon-naon. Sup we mobilna asup ka pakarangan Imah Agreng Tungtung Bandung teh. Kuring muterkeun mobil ayeuna nu kudu dijugjug teh Universitas Pasundan tempat kuliah dia lantaran lamun ayeuna teu ditepungan tangtu baeudna lila. Kasampak dia keur ngobrol jeung babaturanana di buruan hareup kampus. Tangtu kana baeudna teh tapi lantaran meuni loba babaturanana meureun henteu hese basa kuring mukakeun panto mobil manehna asup. Baeud camut-mut kuring ge can manggih peomongeun. Kumaha ngamimitian nyarita ka kebogoh lantaran rumah sasalah. Dia kamari ngantosan lami? Ceuk kuring. Sakedap mung 3 jam kuring keom. Seuri deui geus terang lepat. Mohon punten maksud Kang Jaka mah ka mana sih kamari teh? Aya buruan penting ya. Lebar. Dia mah teu pentingnya. Hate mah nyarita yen manehna teh tangtu we penting. Malah pang pentingna keur hirup kuring mah. Kapan ngan ka manehna kuring bisa nyaritakeun kasenang kasusah, seuri jeung ceurik.
Tapi kutu bisa atuh ngedalkeun kecap-kecap anu kacida pribadi teh. Matak naon montong nyarita kitu ceuk kuring. Atuh da Kang Jaka mah sigana teh enak we dijanjian kitu dijanjian kieu teh. Saraosna sakabujengna nemege 100 kali. Pokna nempas kuring seuri gowek leungeunna mencet irung. Tapi teu karasa peurih. Aman ceuk hate. Ayeuna dia bade ka mana? Hoyong ngabihun di Cihamplas. Mari teras ka salon di Jalan Braga bade dikrimbat. Kantunkeun we bilih aya burueun mah. Kuring seuri inget kakara boga berita hiji. Tangtu we maksudna mah nyungkun. Tapi kapaksa we api-api teu ngarti. Kumaha pa ubun? Mari cek kuring nutupan kapaur. Geus matuh ari ngebaso teh di Jalan Cihamplas. Majar teh genah tempatna cenah. Awewe teh sok loba anu teu pikahartieun. Pajar maneh ngandung memori. Pedah mungaran tepung di eta tempat. Ih, keukeupeuteukeun we hayang di tempat eta ari ngebaso teh. Hadena henteu papanjangan ambekna. Jabah teu hayangeun lila deui di tempat eta. Da cenah rek dikerimbat teh kuring ukur nganterkeun semet salon. Memeh turun celengok kana pipi. Jemput jam 4-nya. Mohon bari hilap gerak. Kuring seuri era batur asarana renjokeun ieu mah kalem we nyuman kana pipi. Kenca katuhu diantep we era-era oge. Lantaran lamun dicarek pasti bakal ngamek. Meni dingin pajar teh. Teu nyahoeun manehna mah kuring mah hayang leuwih ti dicium pipi. Kahayang mah rada ngajenghok basa kahareupeun nyerepet mobil Fiat bodas. Red kanu tumpakna tetela Nyonya Adiguna. Geus katenyo dia asup subuk bae dituturkeun. Nyaa Nyonya Adiguna hiji kasempetan. Tangtu sumi gagal nempungan Nyonya Adi teh. Ayeuna kuring nu kapapancenan neangan informasi ti ieu awewe. Mengkol teh bet ka Karang Setra. Terus we dituturkeun tetela eureun di hiji restoran mahal lebah dinya. Kuring kapaksa asup demi kesempatan anu sakieu mahalna. Nu basa tepung panungtung bangun histeris teh poe ieu ku melendang menang dangdan. Gegeleuyeungan kana mobil sorangan. Kareret manehna diuk di kursi anu rada juru. Kawas neangan tempat ti iseun. Hate jol-jol nyangka bahwa manehna sailon jeung si Bison. Maehan kirana teu mustahil hartina harta kakayaan Adiguna bakal beunang ukur ku maranehna duaan. Tapi naha bakal wani jelema sakitu katanyona lemah-lemah acan mentalna ngarencanakeun kajahatan. Kapan cek biduri ge Nyonya Adiguna teh kacida nyaahna ka kirana. Ah bisa wae api-api nyaah oge ketang. Bu Adi nyalira wae cek kuring. Saha kengeng abdi nyerengan? Saha teh nya? Abdi Jaka tilas taeun kirana. Oh iya, tadi nama tante hoyong nyorangan. Tapi sok calik keresan menak rencang ngobrol. Gol cek hate. Mun menang keterangan ti ieu Nyonya tur sumi hasil menang keterangan ti pihak sejen. Misteri bakal kebuka. Kacipta tukang koran nanawarkeun koran kuring. Misteri Imah Agreng Tungtung Bandung. Cenah meureun. Kapungkurnya kantos tepang teh. Basa sareng euna sok sasarengan. Maneh nanging sreg terus tungku. Tingnya maneh teh ceurik sedih teuing ukur untupan hal anu sabenerna. Abdi ngiring sungkawa ku pupusna putra. Nuhun tembalna. Hapunten panginten nyuat-nyuat hate anu nuju teu damang. Teh sawios tepang sareng saderek Jaka. Sareng saderek Jaka asa tepang sareng euna teu nyangka bade ngantunkeun salaresna tante teh hoyong nyangem ka saha yen tante teh gaduh curiga ku tilarna pun anak. Hagsiah beuki baluweng manya nu maehan kolu nyarita kitu paling ge dibuni-buni. Biduri jelas nyalahan. Ayeuna Nyonya Adiguna ge boa nyalahan. Hese horeng jadi detektif teh. Curiga kumaha maksadna. Pun lancek benu basa tante ngelahirkeun ieu kacuriga teh. Pajar teh maknya na tilar dunya dina kacilakaan. Tapi Jaka tante yakin cilakana aya anu ngarancanakeun. Maksad tante na di bejaan Garnidak kagungan garwa di Australia.
Ceri ka tante, memeh ini teh amek ka tante lantaran dibejaan ku Garnida saha dirina sabenerna. Tapi jakan teu kedah terang. Init bari amek nganggo mobil namanya kengeng ngedang dosan. Tadina eta mobil teh bade dianggo ngajajapkeun si kasebelan. Ena nunjuk-nunjuk ka tante nyalahkeun tante. Ari tante keur amek ka pembantu si Karsih atuh jadi amek ka ena. Persis klop jeung dongeng biduri meureun harita kirana nunjuk-nunjuk tante adiguna teh lantaran sedih sanggeus nyaho yen dirina teh anak jadah. Ari maksad tante aya nu ngarencanakeun ena dibobodo sanes anak tante jeung tapi anak jadah dugi ka manehna kalap. Mobil anu neme kengeng ngomean teh dianggo bari amek kawasna ena teh milepas. Alam anu bade nyangem ka tante ngeunaan ena teh tapi henteu kabujeng mali ayeuna mah dikurung ku omna jalaran punten jaka hal-hal anu kacida pribadina moal tiasa disangemkeun. Mitra kaum dangu manehna terus nyuuh kana meja ceurik didinya. Gewat manehna disadarkeun sangkan ulah ceurik didinya. Era ku batur. Salaresna kirana teh putra sanes. Nah atuh nganggo bendu. Pedah aya anu mangdugikeun ka kirana yen dirina sanes putra tante pituin. Naon perluna kapan kanyaah tante teh karena tos teu asa jeung jiga. Nya ge budak teh bantun pun lancek di rumah sakit. Manehna cicing beki berai-berayan kaayaan imah agreng teh. Horeng loba pisan wadul, loba pisan hal anu disatukangeun agrengna teh nyamuni beki tegwe yen dharma baktina adiguna ka masyarakat teh lain jol tina hatena anu wening tapi aya maksud sejen. Naon margina tante curiga yen pupusna kirana teh aya anu maksad ngaroga hala. Ceuk kuring sanggeus katenyo nyonya adiguna rada eureun cerikna. Tante curiga basana sasangem teh kawas nu slebor. Nah ena aya anu masihan obat tidur atanapi sabangsana. Tante teu terang. Nganu tetela ena tepati sadar basa mios bari ngamek teh. Dupi Nyi Karsih pribadi teuing upami ku tante disangemkeun hal anu saleresna mah. Kuring teu bisa meunang keterangan deui. Dan nyonya adiguna terus cengkat sanggeus mayar inumanana. Kuring ge nuturkeun tepi kahartieun ieu jelema teh. Ari tadi bangun anu hayang cacarita, ari geus dilayanan kalaka bangun loba rusia. Init bari tu genah. Moal kitu api-api mah manehna teh. Katerangan anyar yen kirana tos nginum ubar sare. Buah nyonya adiguna sorangan anu merekna anu matak manehna histeris teh bisa jadi ginggiapeun lantaran asa dosa atawa diririwaan kalangkang kirana. Jalan geus mimiti panas. Basa kuring balik make jalan anu tadi. Ras inget ka Suminar. Kuring kudu nayang manehna. Sugan geus aya di kantor. Tangtuna ge sanggeus nyamper dia di salon. Mitra kaum dangu kakara sorena bisa tepung jeung Suminar teh. Di imahna nyampak manehna geus saged bangun rek init. Tekungsi pupuntenan da kakara mencet biasa kali ge Suminar keluar. Di dagoan tita tadi pokna diteang ka kantor suwung tuda. Teterusan kapan? Pokona geus tetela aya pembunuhan ieu mah jaka. Lain garepeun urang. Mending buru-buru lapor ka polisi. Tong hayang jadi detektif bisi aya anu ngarah. Kumaha atuh? Ulah jol nyarita kitu. Sok dongengkeun heula meunang informasi anyar naon sum teh. Asup teh hana rese sumah. Dajol percayaeun we Pak Adi yen Sumi sobat kirana. Hanyakal nyonya Adi mah eueuh. Sabot Sumi ngadongeng jeung Pak Adi babu di kabaya Cina jeung si dedeg teh teu weleh lalar liwat. Sumi langsung teg kawasna ieu jelema dua anu jadi parabot durjana pikeun maehan kirana. Da meuni semu curiga pisan marehna nenyo Sumi teh. Ari si bison tepung sum. Ke heula tina obrolan jeung Pak Adi guna tetela manehna kalalebanana teh. Da pokna oge geus taya sumanget pikeun usahana naon ge sanggeus kirana tilar dunya teh. Sumi percaya nyaan adiguna teh haneuleunana.
dan nepi ka ragaragan Cipanon basa nyaritakeun ti mimiti kirana dibawa ti rumah sakit. Ras kuring kana ceritaan Biduri yen kirana sanyana anak ungkluk langganan adiguna anu terus diaku anak pituin. Bisa jadi memang nyaan anak manehna pituin. Sumi nyaho yen sanyana kirana teh anak wanita pe kukutan adiguna. Ceuk saha? Biduri teh lamun teu salah mah anu diaku bibi ku kirana. Nya geuning nyaho si kabaya Cina anu ngebejaan teh yen cenah kirana bangun anu selebor samulangna ti imah bibina, terus nyarekan lak-lak dasar ka nyonya adiguna. Nganaha-naha manehna teu dibejaan yen lain anak maranehna pituin. Basa jalan di imah geus kaciri yen kirana lieur. Sumi teg anu maehan teh sailon bibina jeung nu duaan teh bareng jeung nyonya adiguna. Nah make curiga kitu. Ceuk si kabaya Cina cenah pisa minggueun deui ka maot kirana remen pisan init ka imah bibina. Nya kitu deui nyonya adiguna remen pisan tara aya di imah. Sumi curiga buatnya maranehna teh babadamian neangan akal kumaha carana maehan kirana bari make jalan lemes. Kirana terus didongengan anu matak ngahudangkeun amarahna bari samemehna dibere inuman anu ngajadikeun manehna lieur. Tangtu wae dina kayaan keur stres ditambah ku inuman anu ngandung obat bius, sakumaha jagona ge anu nyekel mobil pasti bakal cilaka. Kacurigaan Sumi ka nyonya Adi jeung Biduri make alasan naon? Da kajaka geus nyarita yen Biduri teh dirusiahkeun pisan, boro-boro make wau ka nyonya Adi sagala. Bisa wae ngomong kitu kajaka mah. Da ngarah teu dijujut kumaha kayaan anu sabenerna. Kapan bakal leuwih hade nyaritakeun teu wawuh wae, ngarah teu dicuriga maranehna. Biduri nyaritana nyaan Sum jaba wawuhna teh lain kakara ayeuna-ayeuna geus heubeul. Jaba tadi jaka tepung jeung nyonya adiguna di Karangsetra taya riuk-riuk manehna bakal tega maehan kirana. Naon gunana atuh maranehna nutup katerangan ka wartawan lamun saterusna jiga anu nyarita satarabasna ka kuring. Tangtu we katerangan kajaka mah bohong kabehanana oge. Asap biraku taya picurigaeun nanaon ka Biduri mah. Geuning buktina urang ge nyangka jelema alim ulama ka Pak Adi teh pada remen wakaf masjid. Maknya aya santri ulin jeung ungkluk nepi ka anakan. Jelema ayeuna mah ulah ditanya saliwat tina lahiriahna wungkul. Ceuk Sumi. Manehna terus ngageroan lanjangna nitah nyieun cikopi. Sanajan diulah-ulah ge teu buru ngurunyung lanjangna teu sababaraha lila ti harita mawa cikopi jeung lalawuhna. Sumi inget kana caritaan Jaka yen kudu bisa ngorek keterangan ti si Bison. Api-api hayang kacai Sumi teh pada terus nyalingker ka tukang. Nyaan alam teh dikerem. Kasepnya mun teu gelo ku Sumi disinting. Salangit kasepna. Nya terus geus tong nyaritakeun ka kasepan batur hareupeun Jaka atuh. Teu genah. Ceuk kuring Sumi mesem. Alam atawa Bison ceuk Sumi mah teu singgelo. Nanya ka Sumi, ngabejaan ka mana jalan kacai. Tur nanyakeun saha Sumi. Basa dibejaan Sumi sobat kirana manehna bangun bunga. Manehna bangun hayang nyarita lila pisan, tapi ukur kaluar sababaraha kecap. Da si kabaya Cina kaburu nyampeurkeun. Tepangan karsih di desa Batu Nunggal. Sugan can wangsul kalemurna di Tasik. Pokna saterusna basa si kabaya Cina datang alam api-api deui siga anu gelo. Informasi anyar luyu jeung caritaan nyonya adiguna di restoran. Cenah harita manehna keur keheul ka si karsih. Si kasebelan jadi weh kakirana ambekna. Ngomong kitu deui nyonya Adi ka Jaka. Terus Sumi nanyakeun karsih ka si kabaya Cina. Nyante atuh. Pikiran Sumi lamun alam teu curiga ka si bibi eta, manehna moal terus ngarobah sikep. Api-api gelo deui. Beureun terus we nyaritakeun saha karsih teh jeung naon hubunganana kana misteri mautna kirana. Kaciri Bison atawa alam teh dianggap bahaya pikeun kasalametan anu maehan kirana. Da teu mustahil lamun sanyana kirana geus maot ti imah keneh terus mobilna digaleongkeun. Maknya
kapan tempat nage geus ngaliwatan sababaraha pengkolan nyaan cilaka ngan jelas dicilakakeun nya kapan ieu mah perkiraan geus remeng-remeng pan kirana diomongan diasut terus sina amek pisan bere pel tidur initna amek nepi ka maot siga dina kacelakaan hebat cek kuring mah tapi hate tetep can mikeun lamun si bibi sailon jeung nyonya Adiguna mah lantaran tetela biduri teh dirusiahkeun pisan wallahu alam mun kirana nyarita mah ka indungna ngeunaan diri biduri teh kuman rangkeunana Adiguna nepi ka kirana teu betus saha diri biduri anu sanyana ari nyonya Adiguna nyebutkeun naon ngeunaan karsih cek Sumi bari ngasongkeun keler dia si kueh leutik nita diopik ka kuring cenah manehna keur amek ka pembantuna Nyi Karsih basa kirana nyarekan lak-lak dasar ka manehna tapi basa dibalikeun deui ditanyakeun ngeunaan Nyi Karsih manehna kalah kabangun teu daekeun pokna pribadi teuing lamun dicaritakeun anu sabenerna mah hartina meureun carita Karsih aya kaitanana jeung kaayaan kulawarga Adiguna klop Sumi ge boga kayakinan yen Karsih anu matak diambek ku nyonya Adiguna aya sababna bisa nyahonya kana kaayaan eta imah pikeun cumarita manehna teu bisa tapi bangun hayang nebrakeun aya naon di jeroan imah agreng teh nu matak manehna nyaritakeun kuring kudu ka Nyi Karsih bisa jadi keur ngawakilan dirina basa nyarita kitu nasi kabaya Cina nyahoeun henteu rek naon atuh nuturkeun Sumi dadaku nama rek neangan sapatu omeaneun tapi teu percaya da basa Sumi kaluar manehna geus kaluar deui pokona di mana aya Sumi manehna terus nanyokeun nu matak terek ngahudang kapanasaran kumaha nenyo rengkak paripolah eta jelema dua nya Sum cek kuring tinggal dua andai anu kudu ditepungan ku urang teh jaka hiji Nyi Karsih dua Garnida tunangan kirana geus meunang katerangan ti duaan geuat pasrahkeun ka polisi lain garapeun wartawan ka ditu nama urang mere informasi ka polisi siga meniksnya geus lah tong waka gaya cek Sumi kuring ngopi sanggeus sababaraha kali ditawaran ari Suminar ka jero heula cenah rek pupulih ka kolotna yen rek init jeung kuring mitra kaum dangu beuting cangra ongko kakara supisan beurang kaganti ku peuting jelema anu lalar liwat ge lolobana mah kakara tasmarani saleger keneh Suminar ngajakan harita keneh ka imah Nyi Karsih lantaran cenah lamun diisukeun bisi kaburu elat sanu nyaho saperti cek katerangan bison Nyi Karsih kaburu balik ka lemurna di lebah mana Batu Nunggana Sum da lega atuh lah salegana ge desa Batu Nunggal maknya nepi ka teu kasungsi ku mobil tembal Sumi kuring telah mek deui jongjon nyakal setir henteu ka asup kampung da geus rame imah-imah geus alan legreng loba anu agrengna batan anu bututna pangaruh kota geus mimiti nyerep katara dina barang pake barudak ngora ge geus meh nyaruaan urang kota cara urang daerah Buah Batu tepi ka jalan Dagowe nu dipapantes rek hese tetelah henteu da Sumi terus nyusud keterangan teh ti kepala desana apaleun yen aya ngaran Nyi Karsih jeung lanceukna Jangkarsa cenah nyeruruk di imah pamana Pak Abdul Kohar tukang samak jeung figura potret saena arangkat wengi da siang masuk ngiring icalan sareng rakana mangga dijajab kupun anak cik palurah someah naker hadena sifat someah jeung akuana nama khas keneh dipibanda ku urang lembur najan kebudayaan kota geus mimiti sumerep ka urang dinya nu majar deukeut teh horeng jauh cek kuring mah
Da eta we suku ge kuat ka nyeri. Mobil kapaksa dipihapkeun di imah palurah. Lantaran Nyi Karsih cicing di imah anu pateteep teu bisa asup mobil. Anak palurah nganterkeun tepi ka panto imah Nyi Karsih. Geus kitu mah manehna amitan. Sawias mobil mah dijaga ku abdi. Pokna, nuhun pisan Cep. Sora radio kadenge bangun patemalan, nu sejen ngeungkeung goong degung. Nu sejena tepak kenang jaipong mani matak hayang ngengklak. Aya deui anu ngagemrung lagu Melayu. Mehese ngadengekeunana anu pantes matu dina ceuli sorangan. Persaingan, cek Suminar. Tapi di imah Nyi Karsih mah sepi pisan taya sora radio anu kadenge. Basa diketrok teh pantona teu lila muka. Kuring hookeun nenyo anu muka panto kitu deui Suminar. Diwaaskeun anu muka panto teh awewe tengah tubuh. Bajuna ledrek, beungeutna kumusut. Kumaha ilaharna pembantu. Ari ieu awewe saumur jeung Suminar, geulis jeung bersih. Buukna ngarumai bangun dihaja sina nyarane dina tak-tak kencana. Taya salamar ge kawasna teh nu diantep ngarumai dina tak-tak katuhuna. Kawas kakara mandi da kaambung seungit keneh wedak jeung seungit sabun. Bade ka saha? Pokna alon. Bade ka Nyi Karsih, ceuk kuring. Sumohon abdi. Lenyap, hate ngalenyap. Beungeut nu bangun alum teh kawas nyoba nyieun hiji imut. Imut pangbagea keur kuring duaan. Nah aya misteri naon deui wae atuh. Awewe sakieu geulisna make bubujang di imah adiguna. Boa-boa dicarekan ku Nyonya Adiguna ge lantaran timburuan atawa memang kabeuki Pak Adiguna anu kieu teh. Breh Nyonya Adiguna, breh biduri, breh kirana. Jol deui Nyi Karsih. Najan beda sorotna, kabehanana mibanda keuretan anu sarua. Deket-deket ka Jen Semur. Mangga calik. Pokna alon. Kuring duaan dibagiakeun dina samak anu ngahaja diamparkeun kalawan 1000 pananya nyangkaruk di jero dada. Cag mitra kaum dangu. Imah agreng kengeng Ceaam Amelia. Seri katilu urang cekapkeun dugi ka dieu heula, insyaallah ke urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com